Tri. Waalaikumsalam. Ayo kalau bet. Yuk. Aduh Bud, nih harudang. Mohon. Duh. Bud, tugas Sunda entos teh Can. Entos abdi mah. Kumaha tuh ajaran abdi teu ngartos. Sok. Sok-sok tapi cing bae. Emangna nuju maca naon? Iya, abdi teh nuju maca artikel ngeunaan kumaha sih cara ngajaga kesehatan dina pandemi corona ieu. Cek dia kumaha sih ngajaga kesehatan? Lamun cek abdi mah cara ngajaga kesehatan teh nyaeta nerapkeun protokol kesehatan. Contohna memakai masker pas keluar imah, terus make hand sanitizer. Selain eta urang mah mawa bekel sorangan, higienis. Tuh, urang mah mawa bekel. Ya, kan urang mah buah-buahan. Awak urang teh terjaga imunna soalna loba vitaminan di buah-buahan ieu teh. Lamun cek Putri, kumaha carana ngajaga kesehatan dina masa pandemi? Leres pisan, cek abdi mah sanes eta wungkul. Urang oge kudu ngajaga kesehatan tina penyakit sejenna, terutama flu sareng demam. Beres pisan Putri, margi dina usum corona ieu wabah penyakit tiasa nambihan. Muhun nya, dina urang kedah ngajaga kesehatan dina usum virus corona sareng wabah penyakit sejenna. Nuhun Putri. Ngomong-ngomong ieu kumaha tuh tugas Sunda, abdi teu ngartos. Kayak atuh sakdapnya bade dicandak bukuna. Nuhun atuh. Halo, assalamualaikum Ma. Kumaha? Oh, nuju di Putri kene. Oh, muhun atuh. Ayeuna lia bade mohon. Yuk, waalaikumsalam. Putri teh janten kadenya tugasna ieu sareng mama di orang aya cara ngadadak. Jadi kumaha tuh? Kayak di WA nya, kayak pamjaskeun nya Oh, puntennya. Yuk. Aduh, panas. Ngajaga kesehatan dina usum corona ieu teh lain saukur nerapkeun pola hirup sehat. Tapi urang kedah mawas diri kana musibah corona ieu ku cara ngajaga lingkungan urang sorangan.